mana aya suatu perkumpulan anu di tempat eta dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, dibacakeun sholawat, teras aya pangaosan, maka ngariung malaikat dina ieu tempat bade nyabutan dosa urang sarerea. Di mana neng nais dicabutna ti dieu? Naon nu kieu namina? Tak pundak. Mata kening sok aya jamaah pangaosan anu keur ngaji teh tungkul we kieu. Sok aya nu kitu? Ayeuna aya. Tah tong diganggu eta teh keur dicabut dosana. Lamun lila tungkulna berarti loba dosana teh. Ngan lamun teh cengkat keneh sare nu kitu mah. Aya nu sok kitu. Nu belah mana diukna.